Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Rauh Kang Kevin. Mangga urang keureuh, urang padar, urang lajengkeun deui. Muga wae ieu carita janten bahan kanggo urang nggoni ngeusian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok kanca madep kum. Nyangakeun banjir getih di mumunggang pasir. Biasana Superman. Kamari teh kanca parantos dugi ka unjuk sumangga Pak Guru. Sarkam nembalanana teu tinggal tirengkuhna nandakeun kacida hormatna kanu jadi guru. Leos bae manehna indit rurusuhan. Tukung sila geus ngarongheap deui. Nu dicalukanana kabawa. Duit kadinya nya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana najan teu kasebut jajaka, tapi Kidarta teh umurna ngora keneh. Bari ngabogan tangtungan seseg weweg nandakeun gede tanaga. Aya pigaweun Kidarta. Pagandari bari neuteup. Najan umurna masih ngora, tapi Kidarta teh kaitung murid kadeudeuh. Berkawis naon teh Pak Guru? Darta nanya, red kanu jadi guru. Geus kitu giler kaki Gopar, anu masih kene mandeko. Perkara kahormatan. Kidarta moal nyaho, kanu ngaran si Barong. Manehna teh kaasup murid kami, nu munggaran pisan. Jadi jeung Kidarta teh dulur sapaguruan. Kitu tah, pancakakina teh. Kakara sempet dinya, reg Pagandari nyarita eureun heula. Disalang ngagilirkeun heula sisigna nu katembongna ngajendol sagede muncang. Sumuhun. Kairing. Dupi salajengna Pak Guru. Ya, dengekeun. Anyar-anyar ieu si Barong teh aya nu ngabinasa nepi ka hanteuna. Tah, ieu Ki Gopar tah nu mawa beja ka dieu. Bener kitu, Ki Gopar? Pagandari diselang nanya heula ka Ki Gopar. Sumuhun laras Bapak. Tah kitu. Kitu tah Kidarta. Jadi urang nu aya di dieu coagna mah sakur nu ngabogaan rasa jadi sapaguruan si Barong. Wajib nemongkeun kabelaan kanu jadi dulur. Perkara eta mah geus teu kudu dibeunyeur beaskeun deui. Kidarta oge tangtu geus leuwih tingarti. Kan tenan Pak Guru. Saha kitu jenengan anak nu ngabinasa si Barong teh. Cenah mah si Anggara jeung si Lesmana urang lemah putih. Sumuhun. Irah kinten-kintena abdi kedah mios ka ditu Pak Guru. Kidarta langsung nanyakeun piinditeun. Tah. Dengekeun Gopar. Kitu tah deuleu ketakna murid teueuh antralina mah. Moal sungkan narohkeun nyawa pikeun ngebrehkeun kabelaan kanu jadi dulur. Pagandari kalah ka nyakakak ngebrehkeun pamujina ka Kidarta. Dipuji teh waduh Darta nepi ka bareureum beungeutna. Bari liang irung nama geus tangtu ngadedak rebeh. Sedengkeun Ki Gopar ukur ngareret sakilat
kaki Darta. Luk deui we tungkul. Lamun cai halangan mah. Isuk ge teu naon, mangkat bareng jeung Ki Gopar. Pisi perlu ku tambahan tanaga, Ki Sarkam oge tah. Bawa we ka ditu. Pagandari nyerita deui bari rutret kanu tiluan. Sae Pak Guru, Kang Sarkam bade dibantun. Lamun nyata-nyata Ki Darta teu kuat, kakara. Kami nu bakal maju. Tapi cek rasa Ki Darta moal nepi ka kasoran. Lantaran dinten teu oge tingkat pangabisa Ki Darta teh aya di saluhureun si Barong. Pagandari ngebrehkeun pamanggihna. Kancadang beres babadamian. Darta terus bae pamitan deuk balik ka imahna. Pikeun bebeja kanu jadi pamajikan. Yen isukan deuk nyaba kajauhna. Lantaran dipentes kudu jadi guru. Pamajikanana teu ngalobakeun ditatanya. Ukur ngidinan. Dicaram oge moal aya paedahna. Dages tangtu salakina bakal maksa init. Kok kituna metak bae nungtun cekcok di imah. Tapi dahuanana Ki Darta nu ngaran Wigena. Lain deui tetelepekna. Kok kitu teh mah? Hayang nyaho naon maksudna. Naon maksudna Darta nu sabenerna. Lantaran nyaritana teu pati jentre dina ngebrehkeun maksudna. Ukur nyebutkeun deuk init we. Lantaran dihiras kudu jadi guru. Ari Wigena najan bener oge asli urang Antralina. Manehna mah teu ngaguru ka Pagandari. Tapi ngaguruna ka Padepokan Pager Ageng. Didinya aya saehu nu ngamuridkeun ngaranna Bah Jayatun. Nu geus kakoncara luhur elmuna jembar pangabisana. Sedengkeun Darta dilelkan ku Wigena teh keukeuh we teu daekeun terus terang. Moal bruk-brak najan bener oge jeung dulur. Lantaran dianggapna Wigena teh pihak piluaran teu perlu nyaho kana urusan paguron. Lahiriah mah Wigena teu nanaon. Artina teu ngebrehkeun pamulu goreng semu. Tapi ari hatena mah lain deui ngagrembetna. Ngarasa teu geunah nu lain memeueusan. Mireungeuh sikepna Darta nu teu terus terang. Malah ka pamajikanana sorangan nepi ka teu dibere nyaho. Isukna waktu Darta init ngabring tiluan. Wigena oge init. Ngan antarana geus rada lila. Bebejana ka pamajikanana Darta mah cenah deuk ka Pager Ageng. Deuk nepungan nu jadi guru. Sok padahal sanyana mah deuk nuturkeun Darta. Hatena keukeuh ngarasa panasaran. Nah naon nu deuk dipigawe ku Darta teh mana sakitu disumput salindungkeunana. Sawatara jongjongan mah teu kanyahoan. Eukeur mah nuturkeunana rada anggang, katurug-turug. Wigena ngatur gebligna dampal suku teh teu sagawaya. Puguh ku manehna geus cukup kanyahoan. Darta teh lain jore-jore pangartina. Pancadriana kacida seukeutna. Tapi ari lila-lila mah teu burung we Darta boga rasa yen aya nu nuturkeun. Memang ari gebligna dampal suku mah teu kadenge. Orok aya hiurna angin nu ngahiuk ti tukangeunana. Geus cukup mere totonden. Aya jalma sejen nu keur lumaku tukangeunana. Kukituna reg Darta ngarandeg. Maksudna deuk didagoan. Hayang nyaho saha jelmana. Tapi kanyataanana lebeng. Taya nu ngarongheap. Reheg indit karasa deui anu nuturkeun. Bari antarana asana mah teu pati jauh. Geus karuhan kitu mah. Darta jadi timbul kacurigaanana. Sarta teu antaparah deui plesat bae manehna ka tukang. Ngan hadena Wigena lain deui cingceungna. Rekat manehna ngajorelat bari ngaluarkeun wawaluna dipake nutupan beungeutna. Pontong ngejat ke sila. Naon bakuna, ha? Nutur-nutur ka kaula. Darta nyorowok, bari melesat we manehna ngudag. Gerakanana tetela bisa ngungkulan Wigena.
sakicep oge geus aya di hareupeun Wigena. Bari langsung ngaronjangkeun leungeunna deuk ngarawel wawalun nu dipake nutupan beungeut Wigena. Tapi Wigena moal mikeun lamun beungeutna kudu kanyahoan. Ngagentak manehna nakiskeun leungeunna, "Heateus!" ngahancak pigelang Darta. "Ya sia. Sugan manusia burung sia teh ha?" Darta jadi ngusial oge nafsuna. Sarta tanta parah deui sabrut we. Bereupna ngadius mepeg cukang irung. Wigena sakecap oge teu nembal, tapi ngagentak manehna jingkrak. Bari satekah polah nakiskeun leungeunna. Rokaya Darta rikat naker ngagilek nuturkeun. Narik leungeun katuhuna nu disusul ku ngadiusna pereup kenca. Ngan bae Wigena ngagentak mundur ngabarengan gerak leungeun katuhuna. "Heateus!" pigelang Darta sekaligus beunang dihancak ku tenggelan kedet. "Ya sia." Darta nyerekan deui. Lumayan oge karasana pigeulangna asa potong. Eta we harita oge nepi ka kekerepengan. Sabot kitu Ki Gopar jeung Sarkam geus ting torojol kadinya. Tapi teu gana-gana mere bantuan lantaran nu dipikirkeun teh bisi Darta teu panujueun. Memang kitu ilaharna, teu kurang-kurang nusok salah tarima. Duanana kalah ting jaranteng nerempokeun. Bari hate mah lain deui ngerasa kagetna. Ulah boro-boro Ki Gopar. Nu beunang disebutkeun saya mah. Dalah Sarkam oge kacida teu ngartina. Mun musuh ti mana? Lantaran sakanyaho manehanana Darta teh teu ngabogahan musuh. Atuh nu ngabadanana nyaeta Darta. Leuwih-leuwih ngerasa teu ngarti. Eta oge aya teretetna boa ieu jalma teh musuhna Ki Gopar. Tapi dok ditanyakeun taya pisan kasempetan. Ku kitu teh mah kaburu ribut manten. Tapi kakara menang dua geprakan mah. Nu narajang teh ukur Ki Darta. Lantaran ari Wigena mah ngan ukur nakisan. Ku kituna pikeun Darta jadi timbul kapanasaranana. Malah nafsuna jadi beuki ngabudael lantaran boga rasa diheureuikeun. Waktu Darta ngadiuskeun deui pereupna. Wigena tetep ngan ukur mundur, bari leungeunna geus dihembatkeun deuk ngahancap pigelang saperti tadi. Tapi sakali ieu mah Darta rikat naker nyereudeg. Bari ngagerakeun leungeun kencana deuk dipake mapag panakis Wigena. Sedengkeun tur katuhuna rikat ditunjalkeun anu maksudna deuk ngabeset hulu angen. Pogo we tumrapna ka Wigena lain deui ngaranjugna. Deuk terus mundur geus taya dangka lantaran geus pasti bakal disusul tepus ku gempuran pereup katuhu. Ku kituna manehna ngan ukur bisa ngajorelat we ka beulah kenca. Tapi teu burung we manehna disusul tepus ku gempuran pereup katuhu nu disebrutkeun ka gigir. Tuh teu salah deui ngagempur iga burung. Sarta samemeh Wigena bisa ngawasa di dirina. Darta geus ngagilek manten nyerong ke belah katuhu ngabarengan gerakna leun kenca deuk ngagempur gerakan jalak harupat. Hiji tenggelan dampaleungeun nu kaampuhanana teu beda we ti semu gunting. Aduh cilaka ya. Deui Wigena ngaranjug. Memang manehna teh geus cukup nganyahokeun kumaha akibatna lamun katiban ku gempuran jalak harupat. Carajan teu matak mateni, tapi diri manehna geus tangtu bakal kanyahoan. Ku kituna geus teu kudu mikir di dua kali. Ngagentak Wigena ngajaul sarta langsung ngapelesat ngagunakeun jalan urut tadi. Maksudna saheulanan mah Darta moal ditagenan. Sabisa-bisa deuk diserangkeun ti kajauhan. Montong kabur setan. Darta nyorowok. Tapi henteu ari terus ngudag mah. Kata teu ari. Matak bae mugagkeun kalakuan. Sa kira-kirana eta teh Ki Adi? Sarkam nanyakeun. Tah, ting saha? Lain musuh Kang Gopar mah gitu. Darta terus nanyakeun ka Ki Gopar. Ih, teu gaduh musuh ayeuna mah. Ai manawi teh musuh Ki Adi. Antukna jadi silih sangka. Sapertos nu wawuhnya Ki Adi. Sarkam bari ngareret ka Darta. Naon sababna?
Naon cirina? Pang Kang Sarkam onyangka kitu. Dar tak nanyakeun. Nya. Tapi jeung teuing lah. Teu perlu dipikiran teuing. Ayo we ayeuna mah urang ini deui. Keun penasaran keneh mah. Da geus tangtu manehna bakal terus nuturkeun. Darta bari ngajengkat. Ngincid miheulaan sedengkeun Ki Gopar jeung Sarkam tenggal lobakeun dicarita. Terus we duanana naluturkeun. Bari masing-masing pikiranana can bisa leupas tina hal-hal anu cikeneh karandapan. Kanca dangu sadayana paraksa bumi kadua Arya akhirna anjog oge ka padepokan lemah neundeut ngan kapaksa nyamos deui bae lantaran Mbah Laduni katut murid-muridna masih keneh can daratang nu aya ukur widarba sabaturna kitu ge teu darekeun yang hareupan kakara rentang-rentang aya nu datang oge ngagentak nyaringkah. Kukituna terus bae paraksa bumi dibawa ka Lemah Putih. Maksudna mah deuk nepungan anggana. Tapi nu kasampak Aki Tirtaguna, Mbah Jaeni jeung Wiraboma katut nu sejena. Sedengkeun anggana jeung Lesmana masih keneh araya di wado can kaidinan arinit ku ambujuna. Aringgok paraksa bumi paamprok jeung Aki Tirtaguna. Mibitina ngadonting polohok we silih teuteup bangun hookeun. Tapi antukna mah jadi silih rangkul. Mana horeng paraksa bumi teh mitra dalitna Aki Tirtaguna jaman keur ngora. Sanggeus itu ieu wareg ngebrehkeun ka sono. Maklum geus aya tauna kitu atuh teu tepung. Paralak bae paraksa bumi ngadadarkeun pamaksudanana. Gurat badagna mah lantaran dikumahaan kudu jadi murid. Bari sakalian dicaritakeun kitu nu jadi alatanana. Didongengan kitu teh Aki Tirtaguna ngan ukur bisa semet ngahulang. Asana teh sapagodos jeung nu kumanehna keur disanghareupan ayeuna. Pada keur bandeng jeung pihakna Mbah Laduni. Kitu pisan. Kaayaan akang di dia oge kiraksa. Ku kitu teh mah abong kena kakurung ku paribasa. Wong tua gawe wiwitan, wong anom darma nglakoni. Ributan urang baheula ayeuna dituluykeun ku ngalora. Aki Tirtaguna bari ngareret ka Mbah Jaeni. Leres kitu pisan Kang Tirta. Bongan aya karuhuna. Tug duwi ka ayeuna eueuh teh teu daek eureun. Riributan teu daek musnah. Paraksa bumi ngahaminan. Tah, nya eta kitu. Nyokona pisan mah kalolobaanana manusa teh can bisa nyandet nafsu. Mun wahangan mah teu make pintu air. Ngajadikeun cai wahangan teh ngagulidag we sakarepna. Nu akhirna timbul cacahan. Ngagulidagna ngadatangkeun musibat nu lain saeutik-saeutik. Aki Tirtaguna nyarita jadi kapapanjangan. Kartos. Wiraboma pipilueun bari unggut-unggutan. Mung dupi manusa. Naon teh anu dianggap pintu air teh Kang Tirta? Ya, iman ka pangeran. Eta tah nu nomor hiji mah. Atuh sajaban teh eta urang teh kudu bisa ngaji diri atawa ngaji rasa. Naon-naon nu deuk dilakukeun ka batur teh larapkeun heula ka diri pribadi. Balar bisa kasasar. Kumaha birasaeunana? Mun karasana teu ngeunah, teu kudu terus dilaksanakeun. Da batur oge tangtu moal ngeunaheun. Mangka-mangka
Segala riributan teh biasana sok dimimitian heula ku salah ucap. Kugituna ucap urang sadilana teh kudu dikadalian. Artina memeh pok teh kudu dipikir heula bibalu kareunana. Jadi ulah mikir saenggeusna pok nyarita. Nu kitu mah katalanjuran teh ngaranna. Nu akhirna sok mawa kana ayana riributan jeung sasama. Dah gitu pamanggih kaula mah. Salah bener nama wallahu alam. Kumaha nu ngalarapkeunana bae. Samaddinya reg aki tirtaguna eureun nyaritana. Kawasna bae diselang ngarenghap heula. Oh sumuhun. Memang laras kitu pisan kulan. Sararea saur manuk ngahaminan. Lain ngan ukur sakadar heuheuh bueuk. Tapi memang kitu kanyataanana. Caritaan aki tirtaguna teh taya mencogna. Sarua pisan jeung pamanggih maranehanana. Sabot kitu kurunyung anu datang. Kidipa ngarongheap rek ngalongok nu jadi anak. Kuituna nu ngadarongeng teh jadi beki uplak we. Nu akhirna ager-ageran dipirig ku Sukabunga. Itu ieu pada ngebrehkeun kagumiraan. Nu diciriwancian ku gebraina bubuden bear marahmai. Leuwih-leuwih tumerapna ka paraksa bumi. Lain bae dumeh bisa deui tepung jeung mitra baheula. Tapi pangpangna mah manehna moal hariwang ngencarkeun Arya. Sagemblengna deuk dipasrahkeun ka Aki Tirtaguna. Jadi manehna mah teu perlu ngabarengan. Paingan cenah. Anggana teh sakitu hebatna. Da kanyatanana murid Aki Tirta nu tingkat pangabisana memang aya di saluhureun manehanana. Hal ieu teh ku paraksa bumi karasa pisan nyaeta zaman baheula keur bebarengan. Lamun aya lawan tangguh teh nya ku Aki Tirtaguna diberesanana. Atuh dina geus waregna ngobrol ngaler ngidul. Tekun silila oge pok bae paraksa bumi ngedalkeun maksudna. Cohagna mah mihapekeun Arya. Sedeng manehanana deuk terus balik deui ka padepokan Gunung Cupu. Beres nu pasrahan, satuluyna paraksa bumi ngagelendut mapatahan Arya. Cendeukna mah kudu bisa mihapekeun maneh supaya nyaheun nu dituturkeun. Atuh dina perkara nu ngeunaan bahladuni geus teu kudu dipikiran teuing. Lantaran sagemblengna geus jadi urusan Aki Tirtaguna pribadi. Oge dina ngalaksanakeunana geus tangtu moal bisa leupas tina kawijaksanaanana. Rengse mapatahan nu jadi murid. Saterusna pok bae paraksa bumi pamitan. Sarta tekung siladi oge geus tembong kaluar ti daerah Lemah Putih. Nambah jalan nubrasna ka Ciawi. Dak dumadak anak prok teh bantrok jeung abringan darta. Lantaran jolna ti palebah Lemah Putih, ku Ki Gopar dieureunkeun heula susuganan manehna nyahueun ka Anggana. Anggana. Paraksa bumi malik nanyakeun bari kerung. Ya puguh we wawuh mah. Manehna teh muridna lanceuk kaula. Paraksa bumi saterusna nerangkeun sajalan terahna. Murid lanceuk Andika. Andika kasih Tirtaguna teh. Oh lanceuk itu. Ki Gopar negeskeun. Nah ucap-ucapan teh banding rezeki itu kisana. Teu merenah naker Andika kitu pok-pokan ke Kang Tirta teh. Margi Kang Tirta teh hiji sepuh nu diajenan ku sasama. Paraksa bumi rada nyerem. Kasigeung hate dumeh Aki Tirtaguna disebut si ku Ki Gopar. Hehehe. Aja makna we. Kamu sumak kitu kisana. Si Tirta teh guruna si Anggana lain. Ki Gopar ngahanakeun bari ngahehe. Pempeukeun tah. Sungut sia teh setan.
Paraksa bumi ujug-ujug ka udah we nafsuna. Leung ngahina ka diri pribadi nama. Bisa nyabar-nyabar maneh. Tapi ngahina ka Aki Tirta anu kumanehna sakitu diarajenanana. Dianggapna hal ieu teh geus taya hampura deui. Mata kaharti. Nyaritana kitu teh paraksa bumi bari jeung ngaheatkeun dampaleungeunna. Sarta geus teu bisa disingkahan deui. Cebet bae. Dampaleungeunna bantrok jeung pipi Ki Gopar. Teuing tampilingna anu mati atawa memangna Ki Gopar anu epes meer. Da eta we ari jebet rek goak we. Ki Gopar teh teu beda we ti anjing kadempet buntut galeong gobut bae manehna nyangkora. Lancang teman kok teh ha. Darta amarahna ka udal. Heat we manehna deuk ngagampleungkeun make gerakan jalak harupat. Ogo we. Paraksa bumi lain deui ngaranjugna. Mireung kolebatna dampaleungeun bet siga ngaburicak. Begituna ngegentak paraksa bumi ngalolepkeun badana. Sret. Robah kuda-kuda kagigir belah kenca. Cenghul kaluhur. Bari langsung ngegempurkeun tenggelan rawe rantas. Duh, salah deui ngahancak pepeutayan Darta anu belah katuhu. Ya dahsyat. Darta nyarekan, barikat manehna nyebrutkeun di peureup kencana. Kadius deuk ngadaweur cukang irung. Sorana nyiut meulah angin nandakeun ngandung daya gempuran nu kacedah hebatna. Tapi tumerapna ka paraksa bumi ngan ukur mundur salengkah. Ya, tenggelan kedetna dihembatkeun deuk ngahancapi geulang. Orokaya, Darta rikat nakar narik deui leungeunna. Jerat, manehna kebelah katuhu bari nyamberkeun peureup kencana deuk ngahanca iga burung. Ngan bae paraksa bumi geus ngabalesat manten kaluhur sarta langsung ngagempurkeun gerakan nimbris bumi kagigir. Cedak. Salah deui dampal suku paraksa bumi bentrok jeung sirah Darta. Darta ngagerung bari ngadang heungak ka tukang. Tapi lain ngagebru. Seret we manehna narik suka tuhu ka tukang. Pikeun ngawangun kuda-kuda. Geus kitu jurelat manehna luncat nu maksudna deuk nyamber cecekolan paraksa bumi anu kaayana masih keneh ngangkang di luhur. Tapi gerakan paraksa bumi teu bisa diungkulan kitu bae. Kalawan sakijep naker manehna geus bisa merengkelkeun dua sukuna. Bareng jeung eta juralit manehna jungkir sirahna jadi nutug ka handap. Heat dua leungeunna dihembatkeun. Cedak. Teu salah deui tenggelanana kapaksa ngahanca sirah Darta palebah puceulina pisan. Darta ngagerung deui bari badana ngagigeg. Sabot kitu paraksa bumi geus ngajuralitkeun deui badana saasal tadi. Nyampak Darta nu masih keneh ngagigeg. Teu anta parah deui. Cedak bae dua dampal suku paraksa bumi dinegerakan nimbris bumi ngahancak pisan dada Darta. Obat. Akhirna Darta ngoceak sarta badana ngekebut satakerna. Sedangkan paraksa bumi harita keneh oge ngagejlik deui nincak taneuh. Setan sia. Montong binasa di aing deuleu. Sarkam nu ti tadi gawena ngan nyaksian manehna nyorowok. Bari ceredeg we nyampeuk ka hareupeun paraksa bumi. Babarengan jeung Ki Gopar. Paraksa bumi cingceung. Nyaho dirina deuk dibuaya mangapkeun. Gerak manehna ka beulah kenca. Pikeun nyingkahan gempuran Sarkam. Rokaya Ki Gopar rikat ngabalesat ka beulah katuhu nu maksudna pikeun nutup gerakan lawan. Kukituna kapaksa gerakan paraksa bumi jadi ngarandeg satengah hingjalan. Tapi sanajan kitu manehna teu gugup ngagentak manehna mundur. Sabot kitu peureup Sarkam geus nyawuk deui deuk ngadagor palipisan. Paraksa bumi rikat luncat ka katuhun Ki Gopar bari langsung nyamerkeun gerakan nimbris bumi deuk kahanca ka gemplong. Rokaya Darta nu waktu tadi ngagebut manehna geus ngagurinjal deui hudang. Sret manehna nyebut bedog. Cerelat katukangan paraksa bumi bari langsung bedogna dihembatkeun deuk ngahanca sirah. Kanca dangu sadayana nilik sareatna. Bedog Darta teh piraku we teu ngajekek kana sirah paraksa bumi. Dalah sangkaan Darta na oge nya kitu pisan. Bakuna mah kumanehna oge geus cukup kaijir kaayaan paraksa bumi harita.
benang disebutkan keur kacidariweuhna. Perhatian anak dipusirkeun kaki Gopar jeung ka Sarkam. Tapi kenyataan anak jauh tina sangkaan. Najan bener jungkrengna Darta teu katemong. Tapi kalangkangna Natrat bisa katiten. Ongkoh deui. Hiukna bedog meulah angin anu dihembatkeun ku Darta harita. Ku paraksa bumi geus cukup karasa nebak kana pundukna. Begituna geus teu kudu deui mikir dua kali. Kalawan sajoreot naker paraksa bumi ngajaul kaluhur pikeun nyingkahan seseugeut bedog nu moal boa bakal ngejekek kana sirahna. Tumrapna ka Darta jadi matak ngaranjug oge. Dina ngeplosna pangadek manehanana ulah-ulah jadi ngajekek ngadek baturna sorangan. Nan hadena we manehna masih kan bisa narik di bedogna ka tukang bari ngejat ti babaranting. Sedengkeun paraksa bumi nu kaayaan badana keur ngangkang di luhur. Kalawan sakilat naker dampal suwatuhna ditejehkeun ka gigir ngagempurkeun gerakan nimbris bumi. Cedak teu salah deui ngahancak kana sirah Sarkam. Geus kitu juralit paraksa bumi kabelah kenca ngaliwatan sirahna Ki Gopar. Teu anta parah deui. Cedak dua dampal sukuna dijejekeun kana tonggong Ki Gopar. Ki Gopar ngagerung sarta badana nyeredeg ka hareupeun Darta. Bareng jeung eta jadi paraksa bumi nincak di taneuh. Meh bareng we jeung ngagedebutna Ki Gopar ngudupung hareupeun Darta. Tapi tacan ge paraksa bumi bener kuda-kudana. Darta geus ngapleusat manten nyampeuk ka hareupeun paraksa bumi bari ngahumbatkeun bedogna. Ngan bae kakesitan paraksa bumi tetela lain ungkul-ungkulaneun. Manehna ngagentak ngageserkeun badana sarta maksudna deuk terus luncat ka gigir. Oro kaya Sarkam nu memangna geus bisa ngawasa di dirina kalawan sajorelat naker manehna luncat bari jeung ngagempurkeun pereupna deuk ngahancak puguh ceuli paraksa bumi anu beulah kenca. Begituna geus taya deui jalan brek bae paraksa bumi depok ngagunakeun gerakan orai numpi. Plos gerakan bedog Darta ngagebros sajalan jeung gempuran pereupna Sarkam. Tapi pikeun Darta mah teu matak ngajadikeun pugag kalakuan. Kalawan sakilat naker geus hasil ngarobah gerakan bedogna disarepetkeun ka handap deuk ngahancak sirah lawan. Ngan bae eleh kesit ku gerakan paraksa bumi ngahembatkeun tenggelan babad alas anu teu salah deui ngecekek kana buah bitis Darta. Jadah sia manehna gero gerat manehna mundur. Sedengkeun gerakan bedogna satekah pola dihembatkeun deui. Meh bareng jeung panarajang Sarkam nujolna ti tukang deuk ngagempur dampal suku kana tonggong paraksa bumi. Tapi deui paraksa bumi ngebrehkeun hojah nu lain deui matak ngagetkeunana. Sakicep naker manehna ngilireun badana kabelah kenca kuringal brek langsung ngagunakeun gerakan maung ngadangong. Bareng jeung eta kalawan sakilat naker dampal sukatuhna nyamber ka hareup anu dibarengan ku gerakan leungeun kenca ngasupkeun jurus timpug miring. Tuh dua sasaran lawan sakaligus kebenangan. Pigelang Darta nu nyekel bedog dihancak ku gempuran dampal suku nepi ka mecleng bedogna. Sedengkeun mumuncangan Sarkam geus teu bisa disalametkeun deui dikentus ku gempuran pereup kenca nu akibatna teu kurang-kurang hebatna. Darta kekerpengan leungeunna. Sedengkeun Sarkam nepi ka engke-engkean sukuna merengkel sabeula. Tapi memangna itu ieu oge lain kasebut jalma jore-jore. Goreng-gorengna oge murid Pagandari anu memang jadi guru jenatna si Barong. Kukituna harita keneh oge duanana geus bisa nyampeuk deui bebarengan bari ngagempurkeun masing-masing pereupna. Mutu merapna ka paraksa bumi rikat manggilek nyerong ka palebah Sarkam. Gerak manehna luncat ngabarengan gerakan dampal sukuna. Bret babajeg Sarkam kapalingan beunang dirampid. Jadah Sarkam nyarekan bari badana ngoleab. Sabot kitu ngagentak paraksa bumi ngagilek nyerong ka belah katuhu. Gerak luncat ka luhur pikeun nyingkahan gempuran Darta nu harita keur nyebrutkeun pereupna. Cedak dampal suku paraksa bumi anu belah katuhu geus teu bisa disingkahan deui nyayang kana gado Darta. Darta ngagerung
bari badana ngadayagdag ka tukang. Sabot kitu Ki Gopar nu kaayana geus sabiasa deui. Mani haripet naker nyeureudeg ka tukang paraksa bumi. Maksudna deuk ngabongohan newak cecekolanana. Tapi harita badana masih keneh ngangkang di luhur. Rokaya saeutik oge paraksa bumi teu kapalingan kudu deuk ngadodoho ngabongohan. Kukituna kalawan manis naker manehna rikat ngajuralitkeun badana. Sirahna jadi celok we dihandap. Bareng jeung eta heat dua dampaleungeunna dihembatkeun teh sabeleke deui cedak ngahanca sirah Ki Gopar ku teungeulan kepang nu ngajedak kana palebah puhu ceulina pisan. Obat akhirna Ki Gopar ngoceak bari kontan manehna ngalengerek les bae kapaehan teu inget di bumi alam. Alhamdulillah kanca cak dicarita urang tunda di hanjuang siang teunden di haneuleum cieum paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui hapunten wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.